Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda ti channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Red pamurtala ka Surya. Lamun Surya disangharepkeun teh sarua pisan dina tangtunganna mah jeung karna ngan teuing dina wawasenana mah, tapi dikira-kira manehanana cek mahena tangtu Surya mah moal kuateun ngalawan karna gitu. Tapi lamun karna dilawan ku Gumilar, kawas-kawasna mah bakal rame. Kitu cek pamikir pamurtala dina mangsa harita. Bari terus mahena nuturkeun lelempangan rek ngajugjug ka imah Aki Mursid. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu, karena nuker waktu tadi dipanglumpatkeun ku pamurtala, koloyong bae nyamperkeun Widarma nuker diuk bari hahargungan. Jung ku karna dicengkatkeun sinanangtung maksudna mah rek dibawa ka jero imah. Bener-bener ripuhna teh Widarma lempangna maniru manggieung. Naon nu karasa teh Wid? Karena bari nyangkeh Widarma. Iya ya. Aduh. Awak meni asa pasiksakna euy. Aduh. Lalinu karasana teh euy. Widarma bari tungkul ngetayap asup ka jero imah. Nya, da dikumahakeun atuh tadi teh? Digebot, dibebeutkeun. Hebat oge tanagana mah. Sakitu geus aki-aki teh. Atuh aki-aki oge eusi. Ngan eta we rurupaanana nya meuni matak pika sebereun pisan. Pajarkeun teh sauni mah kelong lalakina cenah. Karena rada ngarenyu. Angkat kamarana ari nini teh nya. Widarma bari luak lieu. Kapan nyusulan kuring ka ditu? Panggil di jalan. Ayeuna oge keur ngantosan keneh we meureun lantaran kuring teh di dituna nunda suluh. Kiatu nya Wid rek nyusulan ini heula nya. Karena bari ngojengkang keluar. Red kaipah tetela geus eueuh dina tempatna. Manehna mah geus hideng ngabelenyeng ka tempat urut tadi rek ngabejaan nini amah.
kakara oge jerut karena golodog ana rong heap teh Kiar Daim ti Cikupa mani haruha hareho mitra. Kiar Daim sadatang-datang na teh paralak bae mehna ngabejakeun kakarna yen tadi cenah waktu manehna keur kawanagiri ka imahna kadatangan ku hiji jalma nu wandana matak pikagileunaker. Natanyakeun karna dumeh ti heula teh geus ngalawan ka Bah Jagur. Atos ka dieu Mamang. Rupina baturna Bah Jagur atana pinona meureun. Duka kuring ge. Kirang terang. Mung nu tetela manehna teh guruna musuh abdi. Namun tadi oge tos sina nyingkah ti dieu. Karena dari anak keur nyaritana. Mangga atuh kalabat Mang. Daya Widarma, abdi mah bade nyusuran heula pun ini. Geus kitu mah jerut karena turun kaburuan terus ngagedi ka tempatna tadi basa manehna nunda suluhna. Ari Jol teh ipah keur alewo sacarita ka ninikna. Ari rong heap karena nyampeurkeun ipah ngadadak eureun cacaritana. Galenyu teh mapag ku imutna ku kitu teh mah manehna teu kira-kira ngarasa sugemahna. Lantaran tetela kadeuleu kumatana sorangan yen panutanana teh bener-bener lalaki langit pilih bak kaum dangu cag kaayaan ipah jeung karna. Ayeuna urang nyelang nyoreang deui ka tukang hanca nu kungsi ditunda lain rek diculkeun. Rombongan gumilar geus nepi ka bungbulang. Kuncung-kuncung nu dijugjug teh ka imahna Aki Mursid sajabana tirek nanyakeun di mana pernahna nu keur dipaluruh oge baredeg nguruskeun pasoalanana Pamurtala. Memang ieu teh kahayangna Pamurtala sorangan lantaran pamikirna galunganana tadi jeung karna teh sasat teu puguh naon anu jadi marga lantaranana ngan aya nu matak teu kaharti teh eta bet mamawa kajaja murid pribadina bisi bener aya pakuat pakaitna. Jadi nungtun rasa kapanasaran pikeun Pamurtala mah ieu sababna nu matak gumilar teh terus bae diajakan ka imah karna. Atuh pikeun gumilar mah teh pisan-pisan nyangka yen nu dijugjug teh sanyana mah nya kadinya pisan. Ari Surya sajroning nuturkeun teh hatena mah teu wudu make sesebelakan sagala. Ku kitu teh mah manehna teh bakal panggih deui jeung ipah katut karna. Lantaran kapan cenah cek katerangan pajamian ipah teh nuturkeun karna kabungbulang. Nu pikeun manehna mah geus tinangtu bakal ngarasa era pangpangna mah ka ipah. Dumeh waktu ti heula teh manehna geus kungsi kausap setan. Harita karena keur ngariung keneh di tengah imah. Malah Kiar Daim oge masih tacan balik. Manehna milu ngobrol hayang leuwih jelas meunang katerangan tina hal kaayaan Pamurtala. Tadi mah manehna ngan saukur ngadenge bejana we tinu jadi pamajikan tapi teu jelas. Ukur ngabejakeun cenah aya jelema nu kitu pandekna nanyakeun nu kungsi patelak jeung Bah Jagur katut Bah Bejo. Mitra boh pribumi boh Kiar Daim saurang oge taya nu teu kaget sanajan bener Kiar Daim mah ayeuna oge ngan meunang beja deui bae tapi puguh karena sakitu tetelana dina nyaritakeunana teh nya kababawa helok we ari ras karulupaanana Pamurtala mana mahiwal teuing tinu sejen carek we wilanganana saumur nyunyuhun hulu kakarak manggih jelema anu pandena samodel kitu pikasieun.
gancang na carita beres ngadongeng karena mah jerut bae keluar pokok namah ngerasa melang kanu jadi aki nyanyabaan ti isu keneh wayah kieu masih keneh tacan ngarongheap bae taksiranana idit-iditanana katutuluyan atuh cenah lamun terus kacihike jeung madrawi piraku make teu sidang heula ka imah bebeja bisi arep-arepen. Mitra kaum dangu waktu manehanana keur ngajaranteng di buruan imah rentang-rentang kabireungeuh aya nu ngabring nyamperkeun ka manehanana beki deukeut beki sidik ari breh teh teu kira-kira matak ngagebegna lantaran tetela kanu tiluan mah apal pisan nyaeta Pamajid ti Cicapar Surya ti ujung kulon jeung Pamurtala nu kakarak tadi pisan riributan jeung manehanana nu matak leuwih-leuwih ngarasa kagetna teh eta kubabarengan jeung Pamajid katut Surya ari ka Pamurtala mah teu matak ngajadikeun helok datangna deui teh meureun ngan sakadarek nuduhkeun tadi meureun pasang grok di jalan meureun kitu oge kan saukur sangkaan wungkul Pamajid teh meureun nanyakeun ka Pamurtala di mana imahna karna mana ayeuna Pamurtala balik deui oge kitu ngan anu jadi pikiran teh rek naon pangna Pamajid los-los ka Bungbulang oge mun bener Pamajid teh rek ka manehanana nah naon perluna ongkoh deui sanyana mah tacan nyahoeun yen manehna urang Bungbulang kapanan sabot karena keur ngajanteng mitra keur ngajanteng keneh we manehna bari dirobeda ku rupa-rupa pikiran anu masih keneh dilimpudan ku rasa kakagetna Pamajid anu memang geus awaseun ka karna ngagentak nyampeurkeun bari nembongkeun bubuden anu sameahna keur taya tanda-tanda maksud goreng malah mun dititenan pok-pokanana mah Pamajid teh bangun nu kacidak kagetna dumeh kabeneran papanggih jeung manehanana ae geuning di dieu jangkarna teh sumuhun aki dupi aki bade angkat ka mana ieu teh karena bali nyorong-krong ngajak sasalaman red ka Gumilar manehna gancang unggeuk red ka Surya jeung ka Pamurtala ngadadak ngariuk baeudah bakatut teu beda we ti anjing neuleuh ucing semu-semunu ngaharangan sanggeus sasalaman jeung Pamajid terus deui karna nyolongkrong ka Gumilar puguh ieu jangkarna cek Pamajid aki teh nganterkeun ieu pun anak yang aya kaperyogian ka dieu ka Bungbulang Pamajid bari ngareret ka Gumilar oh sumun mangga tuh caralik karena sanggeus sasalaman jeung Gumilar teh terus nyolongkrong ka Surya sumawana ka Pamurtala mah ku kituna boh pikeun Gumilar boh pikeun Pamajid teu wudu jadi nimbulkeun kakaget oge tapi pikeun sadirieun Pamajid mah kagetna teh ngan saukur nu ngeunaan jeung Pamurtala ari jeung Surya mah nya pantes kapan musuhna mangga jangkarna cek Pamajid deui sawios engke aki tangtos sindang ka bumi mung ieu mah aki teh sia tumaros dupi anu jenengan mursid di mana kitu bumina Pamajid teu daekeun waka unggah lantaran pamikirna rek ngaheulakeun urusan Gumilar urusan Pamurtala jeung karna mah gampang geus kanyahoan ieu imahna kitu aki mursid ke Aki mursid mana ya aki karena ngariuk kaget dumeh Pamajid teh natanyakeun aki na mohon mursid urang dieu urang Bungbulang
Nah ayeuna sabaraha urang kitu nabina mursi di dieu teh jangkarna nuju dengan mursi teh sabaraha? Pamajid balik nanya, jenengan mursi di dieu mah mung saurang punaki, mung ayeuna nuju teu aya nuju angkat ka Citalahap. Kutan teu kalaresan atunya geuning eyang jangkarna nu dipilarian teh kalaresan nanya ya Pamajid bari ngareret ka Gumilar. Atugas lain deui ngagebegna Gumilar barang ngadenge keterangan karena kitu nu antukna panonna kalah olohok mata simeuteun neuteup ka karna teu ngiceup-ngiceup mitra. Mun seug caritaan Bah Jagur teh memang teu ngabohong nya meureun ieu budak lalaki nu baheula meunang ngarebut ti manehanana teh. Ongkoh mun ditaksir umurna estuning moal mencog tangtu wijana teh geus sagede kieu. Ieu sababna nu matak Gumilar terus neuteup teu ngiceup-ngiceup. Hayangeun sidik kana tarangna sugan aya ceda tapi luput da teu katempo lantaran katutupan ku iket nu meungkeut sirahna. Karena atuh nu ditetep antep-antepan ku Gumilar hatena ngarasa teu ngeunah oge nu katampana ku manehanana mah teh beda we ti nu keur diukur pangabisana. Mun cek urang teh mah geus netting alias negatif thinking Gumilar teh mitra. Boga pikiran kitu sote dumeh dihubungkeun jeung kehadiranana Surya katut pamurtala ayeuna da geus tangtu ieu jalma teh keur dikumahaan ku maranehanana kitu. Mitra kaum dangu sabot keur kaayaan kitu dak dumadakan Ipah kaluar ti panto dapur. Nempon nu keur ting rariung di buruan teh manehna ngarego malah teu kira-kira ngarasa leuasna lantaran sajabana ti mireungeuh Pamajid teh ku manehna katempo aya pamurtala jeung Surya. Komo barang red ka Gumilar. Manehna masih keneh apal yen eta teh nu peuting-peuting kungsi rek diala patina waktu babarengan jeung Surya. Sanajan bener harita teh peuting tapi manehna moal kapalingan ongkoh harita teh dicaangan deui ku Nyi Arum nu kaluarna bari mamawalan tera. Surya barang mireungeuh Ipah nu mun keur samemehna mah dipapantes bakal ngarasa era tapi ari geus neuleujirimna mah manehna jadi timbul rasa sonona. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran batur ulin ti bubudak malah jadi dulur sapaguruan pisan. Manehanana kalawan ngadadak ras inget ka Bah Jagur nu ayeuna keur balik ka ujung kulon jeung Bah Bejo. Sok sageus dina datangna teh terus ngadamprat ka jamian lantaran geus moal boa sangkaan Bah Jagur yen pangna ayeuna manehna nyaho kana Rusiah diri pribadina teh tangtu dibere nyaho ku pajamian. Kitu mitra. Jadi Surya teh boga sangkaan jamian pasti bakal ditandasa ku Bah Jagur kusabab ayeuna Ipah geus aya jeung Karna. Sasat Karna teh pan musuhna Bah Jagur pisan. Mikir kadinya kalawan teu asa-asa deui Surya ngajorelat nyamperkeun ka Ipah bari ngagero pinuh ku kasono. Ipah pokna saeutik oge manehna teu mikirkeun kana pibalu kareunana. Ipah ngareret tapi ngarengkog kitu oge karena bari mencerong teh nyeredeug nyamperkeun ka Surya. Aya naon si Surya? Make jeung ngagarowan Ipah sagala.
Oh iya keke sakedap karena sakedap ulah keke kukur kuring teh hariwang bah jagur jeung bah bejo teh pan mulang ka ujung kulon. Anu dipikap kaur teh eta bisi ngajorag ka bapana Ipah. Alah loba alasan sia. Kela Kang Karna Kumaha nyi? leres pan tadi teh Ipah tepang sareng Bah Jagur. Ipah panggih jeung Bah Jagur. Mohon mung Ipah teh teras lumpat paur we teras ngadrampat ka ditu ka Abah. Kumaha tuh? Ngadenge katerangan ti Ipah kitu karena terus ngahulang geus kitu mah terus bae ngajak ka Ipah. Oh Ipah, hayu urang kali itu atuh. Wapartosna kali ini hayu. Tadi titah oge pasti rek bebeja heula jorelat bae Ipah ka panto dapur geblus ka jero. Nini amah nu harita masih keneh ngajengjen di lawang nyerangkeun nu di luar. Tembong ngelok ka jero rupana bae nyamperkeun Ipah anu ngarong heap rek bebeja. Tekung silila Ipah geus ngrunyung deui kaluar nyamperkeun ka Karna. Geus kitu mah teu mirosia deui ka sakur nu araya di dinya. Leos bae duanana arindit kalawan gesat-gesut naker muru ka jalan anu ka Citalahap bari susuganan di jalan papanggih jeung Aki Mursid. Mitra kaum dangu gumilar barang mireungeuh karena indit teu kira-kira ngarasa harendegna puguh hatena mah kacida ngarasa panasareunana bisi nya ieu jejaka teh nu baheula kungsi direbut teh kudu ngaran Mursid tina leungeuna Bah Jagur. Ku kituna gumilar ngagentak mudag bari gegeroan. Jang Karna mangke daguan heula Jang. Karena ngarandeg heg mehna malik ka tukang. Tetela baturna pamajid nu memang manehna mah sama sekali teu wawuh. Ipah oge pipilueun malik ka tukang. Atuh teu kira-kira ngagebegna lantaran nu ngudag teh tetela lalaki nu ti heula teh ku manehna dijorag peuting-peuting. Ku kituna kacida Ipah ngarasa hariwangna sok sieun ieu lalaki teh aya maksud anu teu hade. Mangga we Kang Nana, tong teh ieu di waro hayu ah. Ipah metot lengan karena ngajakan terus indit. Antosan we dirompok mang, moal lami deui oge pun Aki sumping. Karena nembalan bari terus mehna indit deui. Ongkoh ku Ipah leungeunna teh pisan dilesotkeun satengah dipaksa. Sakadap Jang, sakadap. Aya nu bade ditaroskeun. Gumilar bari terus ngudag. Tapi karena tengah waro malah lempangna kalah beki gancang teu serikna lumpat nuturkeun Ipah anu peta lakuna geus teu sabar pisan. Hal ieu teh teu wudu jadi nimbulkeun kakeheul oge pikeun gumilar. Ku kituna manehna terus ngudag penasaran hayang nempo heula tarangna nah aya cedana atawa eueuh. Dari ayat tatuan mah moal mungkin harita macan usum tato eta naskahna ditambahan ku Mang Angga. Jagung Mitra kaum dangu sagancangna oge nu lempang turug-turug jeung awewe diudag ku nu lumpatnya karena kasusul oge sarta teu asa-asa karawak bae ku gumilar dicerak leungeunna supaya eureun heula. Kelanan Jang Karna. Mamang aya keperlugian sakedap yo kela. Gumilar bari ngahegak. Sanes balik kapun Aki mamang teh. Antosan we atuh dirompok teu kedah ngabeberik abdi. Karena bari ngageuweungkeun leungeun gumilar. Awas, kela. Laras namun kelanan aya keperlugian heula ka Jang Karna ieu teh. Moal lami sakedap we, sakedap. Gumilar bari rek nyekel deui leungeun Karna. Nu mawi abdi nuju rusuh ieu teh. Karena bari ngepeskeun deui leungeun gumilar. Awas atuh. Gidig bae mehna indit seutik oge ti mirosia. Nah madugong teuing Karna. Gumilar tungtungna jadi ngarasa keheul oge mitra. Bakuna mah leungeunna ngarasa nyeri ongkoh dikepeskeun ku Karna teh. Jeleng bae mehna luncat terus ngajorelat ka hareupeun Karna
ngahalangan jajalaneun. Andika nu bedegong mah kekepeuteung ngaganggu ka batur. Ceuk kaula oge dagoan di imah bo ayeuna oge ake kaula geus balik ti cerat talahabna. Nah atuh ngahalang jarang kuring. Karena nyarita rada heuras, sarua deui pada ngarasa keheul dumeh diganggu terus-terusan. Panonna mah mencerong seukeut pisan ka Gumilar nu ngajega hareupeunana. Sakedeung bae karena sakedeung. Moal mehakeun waktu sajam yeuh. Narek naon atuh cing pek teu ngarasakeun pisan kanu kerusuh teh. Karena manik keding hangit naker. Eta cing ilikan luhureun tarang anjeun. Gumilar nuduhkeun kurindatna. Kumaha? Naonan cenah. Karena ngerasa kaget. Sakedeung we jang karena lain rek naon lain. Gumilar sareh nyaritana anu maksud supaya karena daekeun nemongkeun tarangna. Entong ke tangkang karena entong rek nipu eta teh. Ipah gancang nyela. Heglengan karena dibetot supaya rada anggang ti Gumilar. Rek nipu kumaha nyai? Cing pikir heula atuh ari nyarita teh ulah jang dijeplak wae. Gumilar rada nyeuneu. Sieun heg karena kapangaruhan ku caritaanana mangka-mangka mun diilikan pamuluna karena teh siga-siga nu rek nurut. Ngaran-ngaran ka musuh, kabeh oge jahat. Ipah nambalang. Itu musuh teh musuh kumaha nyai? Musuh teh musuh kumaha? Ulah suudon kitu. Jauh-jauh ti Garut ka dieu lain rek ngadon ributan. Ieu mah jeung nyangka-nyangka jahat sagala rupa. Cik pikir heula atuh rek nyarita teh. Gumilar satekah pola nahan katengeunah hatena supaya ulah bedah mangrupakeun amarah. Wah, teu boga kaera, make ngangles. Ari bapak kaula kusaha di lolonganana. Lain ku si Salhapi Aki Andika. Terus ari Bah Jagur pananganana cacad lain ku Andika eta teh. Teu masa jahatnya kitu gawe teh. Ipah mitra mani nong torwelang teu sirikna ditunjuk-tunjuk irung Gumilar teh kumanehanana. Nah saha kitu anjeun teh? Saha? Gumilar ngaranjug oge barang ngadenge caritaan Ipah anu sasatna ngungkit-ngungkit kejadian nu geus kaliwat. Ras bae mehna inget kana peuting basa aya nu ngajorag. Tapi naha ieu awewe teh jadi babarengan jeung Karna. Nah naonna Karna? Nah ieu teh leres incuna si Salhapi Ipah. Karna bari malik ka Ipah. Leres kang mana? Jalma jahat. Campurna oge pasti jeung korowodan. Si Murtala oge moal teu dititah kumanehanana tah. Ipah bari ngadelek ka Gumilar. Delek geuleuh emang nyerikeun kanu jadi bapakna. Bener mun kitu mah atuh Andika teh jelema jahat. Nu ngaran Gumilar teh Andika teh nya. Kabeneran ayeuna bisa papanggih jeung kaula. Memang kaula boga maksud rek ngayakeun balitungan jeung Andika pikeun mulangkeun ka nyeri pajamian. Karena kituna teh bari nyeureudeg ka hareupeun Pak Gumilar. Kana maksudna rek ka ujung kulon mah les bae poho kapegat ku amarahna nu nguntab. Kabeneran pisan bisa panggih jeung jelema nu geus dianggap musuh gerotna. Mangke lahanan karena ulah waka ngagugu nafsu. Dengekeun heula carita kaula. Gumilar tetep nyabar-nyabar maneh. Puguh lamun ngagugu nafsu mah geus hayang gebot bae ngagebu. Saha nu kuat ngadengin nu jadi aki sakitu dicacampahna. Tuh kudu lo balasan Gumilar. Karena anu memang geus teu bisa nahan deui amarahna. Teu antaparah deui saberut bae ngirimkeun jurus si Bagendit. Nu dijojona teh mitra. Nu dijojona teulem-eulem langsung ditujukeun ka dadana Gumilar. Sabar karena tahan. Ulah ngagugu amarah yeuh. Gumilar beri rikat cing kelak dina gerakan hap-hap indah. Karasa hiukna jurus lawan teh lain laurakeun. Montong ngalobakeun mewir sia. Hayo sangarepan kaula lamun nyata Andika lalaki. Karena bari nyeburutkeun deui peureut-peureupna. Teteh Andika teh teu beunang disabaran.
Gumilar ngolebat di kagigir nyingkahan Panarajang tacan ngayakeun balasan lantaran sieunnya ieu jajaga teh Wijana. Teu perlu Gumilar, teu perlu. Kaula mah butuh ku nyawa Andika pikeun pamepes ka nyirina pajamian. Hea! Karena Malik terus luncat nyusul tepus kalawan nggunakeun gerakan gurame ngabinting. Mitra kaum dangu Gumilar anu memang ngerasa yen Panarajang karena teh memang lain heureuy keun mun terus-terusan diantep ulah-ulah dirina sorangan anu bakal ngaradapan mamanana ku kituna jorojoy bae dina hatena karena anu memang teu bisa disabaran ayeuna kumanehna rek diperuhkeun kalawan make jalan kekerasan ku kituna barang kabireunguh karena rek ngepret beungeutna sakilat Gumilar ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil bari dibarengan ku jurus Tanjung Pura pikeun ngahanca dada lawan. Tapi orokaya karena kacidaringeusna kalawan sakiceuk geus bisa ngarobah gerakan leungeunna bari ngagilakeun badana ke gigir hiu leungeunna ditenggelekeun kana pigelang Gumilar anu keur ngabelesur rek nobros dada des dua leungeun diadu tagen dua nana terengrot sabrut leungeun Gumilar nu hiji deui ngadiuskeun panonjokna rek ngahanca careham lawan. Tapi karena rikat ngalalapkeun badana ngawangun gerakan orai sinduk terus motong jalan sukuna geus ngajengkat pikeun ngajejak bincurang lawan anu saterusna manehna rek nyusun Panarajang ti gigir beulah kencaeun musuhna. Mitra kaum dangu tapi Gumilar tetela mangrupa hiji lawan anu hese diteguh sarta diukur pangabisan mun biasa nama gerakan orai kobra teh tara ieu tinemu jeung kagagalan tapi sakali ieu mah karena kapaksa kudu ngaku kana kaunggulan nu jadi lawan lantaran kalawan sakilat pisan Gumilar geus hasil ngarobah kuda-kudana nyerong ngencak nu antukna lain baik manehna geus bisa nyalametkeun bincurangna tapi oge leungeun katuhuna geus bisa dipake nakis leungeun kenca lawan nu rek ngarojok igana sedengkeun leungeun kencana ngahiuk kana punduk musuh anu pikeun karena mah geus teu bisa naon-naon iwal ti manehna kapaksa kudu narima kana nasibna hiu cekruk ngagebru nyuh teh weda-wedi begunyung kruk ngan bae puguh karena oge lain jalma ipis-ipis bangartina sakilat manehna ngaborengkal hudang deui bari nyabrut deui kalawan nyabut heula ruyung kawung nu diselapkeun dina tongkongna hia kalawan teka titen ku Gumilar ongkoh deui teu nyangka yen karena teh bakal kitu pamolahna manehna ngan ukur bisa ngaranjuk waktu karena ngayapak dihandap bari nyambarkeun ruyung kawungna anu tumerapna geus teu bisa disikahan deui ngabelentrang kana bincurang hiu beletru ada Gumilar ngagero sateas-teasna oge bincurang dibeletrukeun samodel kitu ku tenaga anu kacidarongkahna diadukeun jeung ruyung kawung nu geus nahun nya puguh we moal bisa nandingan ka nyerina ngagentosan punduk kaula Gumilar karena nyekak punah we ka nyerina dina punduk teh ulah ka ngeunah seuri karena Gumilar luncat bari nyamberkeun jurusna anu dipalar sugan we ditakis ku ruyungna lantaran manehna boga maksud pikeun ngarebut pakarangkarna ari rek dilawan ku bedog deui mah manehna masih tacan luaseun tapi kahayangna Gumilar teh teu bisa kalaksanakeun lantaran karena kalah ngagunakeun gerakan orai kobra sakali ieu mah karena ngaborengkalna teh kabelah kencaeun Gumilar bari notogkeun ruyung kawungna kana iga
Tapi pikeun Gumilar mah teu matak jadi keder, ngagentak mahena ngarampot ngageser ke gigir bari ngahiukeun leungeunna pikeun ngahancap gelang. Siu plos sorokaya. Gerakan ruyung kawungkarna nu memang leuwih cepet robahna sakilat mulawit terus nyambar ka hadap rek ngababat suku. Hiu plos Gumilar rikat luncat bari ngadiuskeun panimpugna kana sirah nu tumerapna ka karna teu kira-kira ngaranjugna. Hiu ngagentak mahena ngabalirkeun beungeutna bari narik deui ruyung kawungna nu terusna ngahiuk rek dipake ngababuk leungeun musuh. Kulawit mitra leungeun Gumilar mata ke ruyung kawung teh kumaha ditewak, tapi barang ditarik tetelan nu jadi lawan teh lain ayon-ayoneun anu antukna kapaksa ruyung kawung teh dilepaskeun deui, sedang manehna terus ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun dirina lantaran kumanehna geus kayudi sarta cukup dibalitungkeun. Di mana panyekelna dilesotkeun teh geus tangtu cong ruyung bakal notog kana dadana. Ipah, indit ieu heula Ipah ka ditu. Karena diselang heula nyarita ka Ipah lantaran manehna ngadak ingat ka pajamian, ngarasa melang bisi bener-bener bahja guru ngalakukeun tindakan nu matak ngabahayakeun ka pajamian. Sedang musuhna ieu kawas-kawasna hese pisan diragragkeunana. Pikiran karena sakira teu bisa buru-buru dielehkeun mah kumanehna rek ditinggalkeun wae. Gampang isuk pageto deui bisa diteruskeun kitu. Sedengkeun kayaan pajamian mun telat nulungan teh ulah-ulah ari jol mahena engke datang ka ujung kulon pajamian teh ngan karingarana. Sawios Kang, bade ngantosan bae. Ipah mugen lantaran manehna teh ngarasa hariwang oge. Risi bisi karena tekuat nandingan nilikayan musuh nu sakitu tangguhna. Montong bedogong Ipah, indit kali itu. Abah bisu kumaha ondam indit. Karena kekeh ret mahena ka Gumilar nu harita keur ngajegah. Karena ari bener mah melang kanu jadi kolot. Laksanakeun bae heula pamenta kaula tadi. Gumilar nembrong susugunan we karena teh pikiranna robah. Taya bayana deuleu pikeun kaula kudu nurut kana pamenta musuh. Nah kudu nurut kana pamenta musuh. Gumilar, bejakeun heula dadak kaula ieu. Bejakeun Gumilar, bejakeun dadak kaula kakarak bisa ngalaksanakeun kahayang Andika. Karena anu memang hayang gerak ngarengsekeun patelakna teh teu loba deui pamolah sabrut bae mahena narajang ngagunakeun gerakan si pecat nyawa. Hiya! Tapi Gumilar nu memang geus sayaga barang manehna mireungeuh pasangan nu jadi lawan anu memang geus bisa diteguh yen bakal ngalakukeun hiji gerakan nu teu kurang-kurang matak ngabahayakeunana. Sakicep Gumilar ngawangun gerakan gelap ngampar dina nyebrutna badan karena dina gerakan si pecat nyawa. Gumilar oge ngabelesat ka hareup ngagunakeun gerakan gelap ngampar. Hiu sa Sobron, dua badan diadu kalawan teu kira-kira hebatna. Cacakan mun harita Ipah aya keneh di dinya, manehna piraku teu ngoceak mireungeuh bentrokna dua kakuatan anu masing-masing ngandung tenaga anu hebat satanding gajah. Mun karna mah nambru di dinya keneh mitra. Tapi ari Gumilar mah nepi ka maclang jauh pisan. Ari lantaran manehna mah sasat teu ngagunakeun tanaga sapinuhna sing goreng tina ngingetkeun akibatna bisi nimbulkeun mamalana anu leuwih hebat. Tapi mitra, bubuhan itu ieu oge ngabogaan kakuatan anu teu sabongbrong.
kalawan sakit cepisan duanana gesting jareg-jeg harudang deui mitra. Karena anu sasatna benang disebutkeun menang angin oge bari ngabebeskeun deui ruyung kawungna ka tukang tonggong sakilat mehna ngabelesat dina gerakan manuk beusi nyabat anak laut nyamberkeun jurus Cibagendit dina gerakan jongjolong notou. Tapi tekira-kira karena ngaranjugna lantaran nu jadi lawan teh ngadadak ngaleungit tina sasaran. Rikat manehna mali nyusul tepus tapi tetap badan musuhna teh bisa ditembus ku panarajang lantaran badanna kolebatan teh beda we ti kalakai murag. Memang Gumilar harita ngagunakeun gerakan kalakai katebak angin. Akhirna karena ngajega ngadagureureuhna gerakan lawan sarta dina waktu Gumilar geus ajeg sabiasa deui karena sakilat nyambarkeun jurusna. Gumilar ngagentak cingkrak lap dina gerakan monyet ngemil lantaran boga maksud rek ngahancai gaburung lawan. Tapi karena ngagentak ngaborengkal bari nungkup pigelang lawan ku gerakan besot anu tumerakna ka Gumilar teh kira-kira ngaranjugna. Lantaran dampaleungeun lawan teh karasana gegergelan teh beda we nu dieusi ku cucuk-cucuk anu mangrupa seseukeut ragaji beusi. Ngan untungna manehna ngagentak ngarobah gerakan ku jurus Garuda Laut Kidul anu ayeuna geus disampurnakeun tingkatanana. Anu antukna karena ayeuna mah anu ngaranjug lantaran karasa teh beda we tilu newak cai mitra. Garuda Laut Kidul mitra emut keneh aya di Gumilar seri kahiji mangga Bandungan. Gerakan besot jadi leungit kaampuhanana. Tetela teu bisa nandingan kaampuhan gerakan Garuda Laut Kidul lantaran saban-saban ditewak kudu bae ngaleungit tina sasaran. Anu dina metselengna teh atawa mucung deui teh jadi mangrupa gempuran-gempuran anu hebat teh beda we ti Garuda lautan nu nebrag batu karang. Kukituna karena ayeuna mah robah siasat manehna ngagunakeun taktik mancing maung di jero guha. Hasil oge dina lolna lawan rek ngahanca dada sakilat mehna ngagunakeun gerakan Dewa Samedi jebrot pigelang Gumilar benang digunting ngan barang rek diteruskeun ku gerakan besot leungeun lawan teh geus ngaleungit deui bae. Tapi karena teka petolan akal mitra kalawan kacidat cepatna terus baik mehna nyabrutkeun jurus kembarna pikeun Gumilar mah gerakan musuh siga kieu teh memang teu disangka-sangka pisan lantaran pamikirna karena teh tang turek terus-terusan seperti tadi ngagunakeun gerakan besot nu memang kacidat di kapaurna. Anu antukna mitra Gumilar teu bisa narekahan deui dadana katoto ku jurus kembar manehna ngajedak nang karak pengkang hiup jebrot. Mitra kaum dangu geus karuhan nu jadi lawan Namru karena ngagentak balik kanan curela celeng manehna luncat terus ngablesat maksudna rek nyusul ipah lantaran diteruskeun oge can puguh bisa parat ku sapoe ngalawan musuh nu sakitu tangguhna sedengkeun hatena geus ngarasa kacidah hariwangna ku pajamian bisi bener-bener menang panandasa tibah jagur. Mireungeuh karena ngejat paparahna mah Gumilar rek ngudag orokaya kabur datang manten pamajid nyusul. Gumilar diwawadian yen keun cenah ayeuna mah leuwih hade urang nungguan pamursid wae heula. Gampang mun bener-bener karena teh sanyatana mah wijana da geus puguh padumukanana moal hese ieu neanganana. Gumilar nurut gek mehna diuk beungeutna ngadadak marah may hegar inget kakarna anu sakitu hebatna mun bener teh maehna wijana beuh bisa kumahaeun matak sugemana kana hate nilik pangabisa nu lain bantrak-bantrakeunana.
Mitra kaum dangu, waktu tadi gumilar ngudag karena anu saterusna disusul ku pamajid. Nu tinggal teh Surya jeung Pamurtala. Kapan keur pasang sang hareup jeung Ki Ardaim. Atuh ari belecet pamajid nyusul gumilar, ari gapruk bae Pamurtala jeung Ki Ardaim teh patelak. Puguh ti tadi oge duana geus pada naik getih. Pamurtala boga rasa tengeunah pedah ditangtang tepu puguh, atuh Ki Ardaim boga maksud rek bebela ka karna nu memang geus neudeun budi kamanehanana. Boh Surya boh Widarma duanana oge ngan bati pating parolohok mireungeuh nu padungdung teh. Sarua pada bingung kumaha nya pilakueun. Rek misah memang teu asa sok sieun kabarerang. Ongkoh Widarma mah perlu ngabaturan ini amah nu mimiti derna Pamurtala galungan jeung Ki Ardaim teh terus bae ngejat ka jero imah bari ngadeg-deg pinuh kasieun. Atuh Widarma oge terus bae nuturkeun ka jero ngabaturan. Kusabrehan oge geus bisa kataksir yang tingkat pangabisa Pamurtala teh aya di saluhureun Ki Ardaim. Ngan bae Pamurtala teu bisa samemena ngagunakeun leungeun katuhuna lantaran tatuna urut tadi dibesot ku karna masih keneh nyanyautan. Jadi dina gerakan-gerakanana teh lolobana mah ukur ngagunakeun kekasitan sarta kapelitan. Dina ayana kasempetan rajang maena ukur ngagunakeun leungeun kencana. Tapi sanajan kitu ngaran-ngaran jago kolot tumerapna ka Ki Ardaim mah teu burung ripuh oge. Lantaran Pamurtala teh ngabogaan daya tahan nu cukup hebat. Dina bekna panimpukeuna teh pikeun Ki Ardaim mah geus mataklung leng katuralengan. Tapi Ki Ardaim oge memang lain jalma jore-jore. Ngaran-ngaran murid Bah Bejo atuh nu saeutikna manehna miboga ilmu kadugalan anu huluwatana tina ilmu ajian batu karang ti Banten. Sarta dina tenggelanana teh teu waleh ngagunakeun tenggelan ujungan nu memang jadi andalan urang Banten. Pamurtala oge kurang-kurang cingeus mah henteu, matak moal bisa menyat deui mitra. Pamurtala oge kurang-kurang cingeus mah henteu matak moal bisa menyat deui nu pikeun Surya mah anu harita tetep nyaksian manehna ngarasa kaget oge lantaran gerakan Ki Ardaim teh loba miripna jeung gerakan-gerakan nu dipiboga ku manehanana. Ku kieuna pikeun Surya mah jol-jol dengdek we ka Ki Ardaim. Lamun dina kapepedna teh mahena moal sungkan mere bantuan. Dina waktu Pamurtala nyebrutkeun jurus si samber nyawa, dina gerakan rawu kelong, sakilat Ki Ardaim garagerageun awakna sarta terus ngayapak ngejat dina gerakan manu kasintu mabur ciptaan pribadi eta mah. Kuliwat katokangeun Pamurtala. Heu, manehna nimpugeun tenggelan ujungan orokaya. Pamurtala ngagentak balik ngalegot ngencak, miceun paneungeul bari leungeun duanana ranggah dina gerakan rek ngarames beuh. Biwirna nyerengeh bari panona nu herang taya bobodasanana teh beberelakan ngabarengan suara nu ngawik-wik. Suara wik-wik Pamurtala ya mitra sanes wik sanes lagu Korea teh sanes. Kurang teraskeun mitra. Puguh we Ki Ardaim nepi ka tenggelanana jadi ngawur teu puguh acak-acakan. Teu puguh judul anu pikeun Pamurtala mahal ieu teh hiji kasempetan anu kacidah hadena kalawan teu antapara deui manehna ngapruk rek ngarames beheung nu jadi lawan. Tapi Ki Ardaim sacara mata kaget nu jadi lawan manehna kalawan sakilat naker geus bisa nyalametkeun dirina ku jalan ngariutkeun awakna dina gerakan pesing merongkol ciptaan pribadina keneh. Dina ragragna kana taneuh teh terus bae ngagulitik nyamber suku Pamurtala anu pikeun Pamurtala mah kapaksa manehna kudu ngejat lantaran ku manehna geus kajudi nu ngagulitik ngahanca sukuna teh moal dina kitanaga setumbal nu kacidarosana. Pusing edan sugan ieu mah. Pamurtala ngahah bari nyerangkeun Ki Ardaim nu geus ngunyah udang deui. Oh, komo Andika mah teu beda ti jurus kuris kaberangan.
Kiar Daim ngahualkeun sok sanajan harita teh ari hatena mah teu buru ngarasa gigis milengeuh patal-patal lakuna nu jadi lawan anu memang luar biasa. Pacingan tengik sia. Pamurtala nyaburut deui rek ngarawuh beheung. Lain deui nafsuna lamun kamanehna aya nu nyebut-nyebut jurig kuris. Tapi Kiar Daim ngagentak ngalebat ka gigir. Hiu ngahembatkeun jurus gugur gunung tutungkusan tinu jadi guruna. Pamurtala rikat ngagilak malik beri nakis leungeun musuh nu rek ngancak kemplongan. Curela manehna malibir kagigireun Kiar Daim bari godegkeun sirahna ngamabuk kana beungeut lawan kubukna nu panjang diriaba. Siuk serepet cedak anu teu merapna ka Kiar Daim kontan ngagero bari ngajaul ka tukang. Sajabana ti ngarasa peureus teh liang irungna ngadadak teu beda we tinu dibabuk ku endog buruk melading matak eungap. Kiar Daim bari mencet irung teh maka nyebut sigung sagala ka Pamurtala. Sigung sia. Sigung sia. Sigung. Lebok ku sia sing nepi ka bentet tah pusing edan. Pamurtala nambalang. Mitra kaum dangu ngan untung teh kaburu daratang pamaji jeung gumilar mitra nu keur nakar tanaga teh gancang bae diparisah sarta terus diterangkeun ku pamajid yen boh Pamurtala boh Kiar Daim sarua pada kabaud kudu teu pugu pada tengarti kumaha alatan anu sabenerna nu jadi pokok nama itu ieu oge pada salah harti nu diakibatkeun ku rasa kacurigaanana anu matak daripada ributan nu sama sekali eueuh paedahna mending oge patotoskeun heula naon nu jadi marga lantaranana. Kabeneranana teh harita Widarma oge ngrojol nyampeurkeun kaburuan lantaran kumanehna kadenge sora pamajid nu keur mere papatah kaduanana. Atuh kumanehanana oge kaharti yen manehna tadi teh gurung gusuh teuing ngagugu nafsu. Geus kitu mah sararea cucat unggah kata pas sanggeus ngariung Pamurtala nu mimiti cacarita nerangkeun yen pangna maluruh siruyung kawung teh hayang nyaho kaayaan Bah Jagur naon sababna nu matak aya di Bungbulang sarta ngadon ngalakukeun ributan di kontrak Cikupa. Ceuk beja cenah Bah Jagur teh kungsi diragrageun ku siruyung kawung. Punten mitra kurang ngaleut cai kopi heula mitra. Sekalian ngantosan anu nyalawer mitra. Mangga anu tacan ngopi-ngopi, anu tacan nyawer-nyawer 10.000 20.000 banyak. Anu tacan laik atuh ngalaik da moal rugal ngalaik banyak atanapi komentar sancret oge teu sawios. Urang teraskeun. Ceuk beja cenah Bah Jagur teh kungsi diragrageun ku siruyung kawung nu padumukanana di Bungbulang. Ieu sababna nu matak manehna datang ka Bungbulang sarta mimiti nanyakeun ka Widarma. Tapi manehna lain menang jawaban nu matak nyugemakeun. Ieu mah kalah kasiga nu ngahaja nyieun gara-gara anu antukna derbae ribut teu puguh. Diterangkeun oge ku Pamurtala yen manehna ngabogaan murid anu geus dibere pancen pikeun maluruh wijana nyaeta putrana Gumilar nu baheula diculik ku Bah Jagur. Akhir-akhir ayeuna Bah Jagur ngadegkeun rerempon di Cikupa. Ku kituna timbul kacurigaan sok sieun Jaja nyaeta muridna dina enggoning maluruh wijana teh manehna tinemu jeung kagagalan ulah-ulah dirina ngalakon bobor karahayuan ku Bah Jagur. Kitu diantarana nu dicaritakeun ku Pamurtala kalawan disaksian ku sadarea. Anggeus Pamurtala ditempa ku Widarma.
diantara mehna nerangkeun pangna mehna kaburu ku nafsu teh lantaran ku ngarasa curiga na wuri-wuri karena mentas galungan jeung Bah Jagur anak kurunyung teh nu nanyakeun Siriung Kawung turug-turug holna teh ti kandang wesi pisan nu matak jol-jol nyangka we yen pamurtala teh moal salah deui baturna Bah Jagur anu rek ngadon bebela ongkoh eta dina nanyakeun anak teh make jeung nyabit-nyabit ngaran Bah Jagur sagala. Tapi ayeuna kabuktian bet sulaya jeung panyangka tadi nyapikeun Widarma mah ti kira-kira ngarasa kaduhungna malah antuk nama mahna sanduk-sanduk menta pangampura. Mana oge dina sagala perkara teh perlu aya titih rintih ulah geregas gedebuk getah sarupateun nurutkeun pangajak nafsu untung sakieu oge teu nimbulkeun korban nu leuwih hebat nyari tos kieu mah pamurtala taya bayana urang teh ngan kedah silih hampura. Pamajid sanggeus nanggap nu cacarita mehna nembrong seolah-olah nu nganaha-naha ditungtungan kumeresaran ka pamurtala supaya ngarengsekeun pacengkadanana ku jalan babadamian. Ongkoh geus leuwih ti heula Widarma oge pok minta dihampura. Laras naon laras kaula oge teu kaabotan jamakna manusia manggoning sok loba kaluluputan. Pamurtala bari ngararet ka Widarma. Waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna urang teunden dihandeleum sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Dadah kasari katampi pangbakti di sawasi